Ya, ayat tamu aya euy tiba-tiba wae. Bade ka mana, Kang? Tah bade ieu bade naroskeun ka jalan Jajawai. Oh, aya ieu bonsai mah ya. Aya seueur lah bonsai mah peryogi mah tuh. Wah, rupi-rupi atuh ngan peda ieu mah teu kaurus. Tos selami ieu teh ditinggalkeun duh aing nya teh pawur ieu teh mang. Kieu ya ai hobi anu teu ka ieu teh anu teu ka palire teh. Tuh. Beak nukutan. Sanes bade naroskeun ka jalan ka Jajawai. Mohon iya bonsai nu kieu mang bonsai teh tuh pendek ai bonsai teh pendek ban dipendekkeun ieu teh tah ieu ge sami ya rada jangkungan ieu mah ieu tina caringin tuh seueur di ditu tuh peryogi atau bibitna atau kumaha Sanes bade naroskeun jalan ka Jajawai bade ka Jang Tatang. oh peryogi tina sancang aya tah tina sancang mah eta tah seueur tah aya sabaraha jingan tah candi ome Kang. Iya teh candi ome nya teh lah teu kaburu rariweuh wae ieu teh. Aduh, ieu geuning ieu kuduh tuh kalaki ieu kala para rotong kalaki ieu garing. Sanes naroskeun eta. Bade naroskeun ka jalan ka Jajawai bade ka Jang Tatang. Mun bonsai nu sancang aya sancang tah aya tah lah. Peryogi nu kumaha nu tos ageng gitu atawa nu pendek ieu atawa mame nu pendek aya nu pendek ieu mah caringin Kang. Kumaha ieu Caringin ieu mah. Kela. Sanes bade ieu teu nyambung ieu mah kumahanya. Oh, peryogi nu tina sembung. Si Akang masuk aya wae. Bade meser Akang teh. Ka dieu lah. Tah tina sembung mah teh aya kan. Teu nyambung ieu mah teu nyambung tos. Oh, mun. Kekeh lah, ieu keh lah bade meser atawa bade nyunkeun atawa kumaha ieu teh. Bade meser sanes bade ieu. Bade naon teu nyambung ieu mah nyariosna. Oh, nya atuh ka urang neangan sembung mah nya sembung keh lah urang neangan. Bias bener. Non, iya poe urang milarian heula tina sembung mah Kang. Teu naroskeun tina sembung ieu mah bade ieu teu nyararambung ieu nyarosna. Oh, yang tina sembung cenah ke atuh pami ayahnya di wartos